Wih, lujeng sonten dulur sadayana simkuring ayeuna nuju aya di Raden Patih sareng wadadan salah sawios budayawan Desa Handap Perang oge budayawan tos lami di Kabupaten Ngiring anjeunna pernah jarah kemana-mana seueur nu terang keramatna. Cuang nyarioskeun masalah asal muasana dusun Guha. Berarti kapungkur teh aya dusun, aya guhana, paling mana guhana teh? Tah jadi kunaon pang di namian dusun Guha. Di dusun Guha teh aya guha leres. Paling mana guhana eta? Nah, guhana teh aya sababaraha hiji guha di dieu teh. Anu awalna pisan mah guha teh ayana di Ciguha. Ciguha, pas Pedunan berarti. Nah, eta teh di dinya aya guha dina ayeuna mah di ahli warisna di Haji Badru Uyun, balongna di dinya. Malihan da di sisi guha teh aya naon teh aya sumur. Tah sumur eta teh kapungkurna sok disebut Sumur Panyipuhan. Sumur Panyipuhan, aya keneh ayeuna. Tah ayeuna teh kudu gaduh balongna diurugan. Diurugan jeung guhana sakalian. Aduh, teuing. Tah eta teh guha eta teh saur sepuh. Pami ngagorolongkeun halapa. Tah ragragna teh leuwiliang di Leuwiliang. Paling wetan ka ditu berarti. Oh, pelewatan bendungan. Tah eta disebut leuwiliang teh di dinya itu. Tah eta teh halapa teh dugi ka dinya ngan duka sabaraha menit duka sabaraha jam meureun dugina ka ditu teh gitu eta. Eta ge saur sepuh. Eta guha nu kahiji. Tah nu guha nu kadua mah di dieu tah. Kali dieu pisan. Eta di mana di caket eta Tenjo Jurig? Nama hong di dinya tah. Oh. Tenjo Jurig di dinya. Tenjo Jurig, pas Tenjo Jurig berarti paling ditu tuh. Tenjo Jurig. Ageung eta guhana. Agung, jangkung lah meureun aya kana 2,5 meter mah gitu. 2,5 meter. Iya teh. Ditutupan deui. Henteu eta mah. Aya. Aya, malihan abdi da ka dinya gitu pernah. Aya keneh ayeuna ge. Aya. Kan ayeuna mah guhana tos ka teueum. Ka keueum oh nya. Sami berarti sareng Raden Patih ka keueumnya. Tah guha eta teh kaluhur tebih gitunya kana datar tahan apana cai ka Citanduy tebih. Jadi di tengah-tengah tah eta mah guha eta aya taur tepung mah jadi nanti teh kanyumput